masjid mah kudu aya tihangan. Baheula mah dibahas ku para ulama-ulama nu ngaran masjid minimal tihangna kudu aya 4 di akhir zaman. Engke samemeh dajal jelema bakal arasup heula neangan masjid ku herit-heritna situasi jeung kondisi saat eta ya politik, perekonomian, budaya geus we ngararadu. Jelema menenangkan pikiran neangan masjid. Cirina masjid aya tihangan di jerona. Ketika asup ka masjid eueuh tihangan lain masjid berarti gor tama kos kitu mah. Ku ari PKS ngabangun masjid eueuh tihangan. Berbagai golongan deui eueuh tihangan. Urang mah wow, tihangna geus sagede tihang ieu mah tuh. Wow, sakieu ge dikorupsi. Mun teh dikorupsi mah leuwih gede deui tihangna ieu. Geus kajian dikorupsi ge nu penting mah jadi bela alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, indah jasa ieu masjid. Nah, urang lamun teu inget ka yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar teu hayang urang ke masjid. Sejarah masjid di zaman Kangjeng Nabi, woi, pakai ngaji di samping sholat. Sejarah masjid di zaman sahabat, woi, pakai musyawarah keagamaan di samping sholat. Masjid fungsina di zaman tabiin atba tabiin belah dieuna para aulia Allah. Urang leuletikanana zaman Maulana Hasanuddin Banten. Deuleu masjidna aya luhuran. Ulah luhur teuing Syekh Maulana Hasanuddin. Zaman Syekh Asnawi Caringin urang ningali ke masjidna di luhurna aya lotengan. Urang ningali masjid Ki Husein Carita di luhur aya lotengan. Urang ningali berbagai masjid-masjid nu bersejarah di luhurna aya lotengan. Paranti naon eta loteng? Paranti musyawarah para leluhur, para aulia Allah, para ulama untuk bergerak melawan penjajah Belanda. Musyawarahna di loteng masjid. Kos gitulah mendak masjid da pusat. Urang leuletikanana zaman wali sanga aya wali anu ngaran wali tersebut nu nomor katilu sakara ngaranna mah Haji Pendi. Tuh hebat biasanya na. Dijuluki sakara. Tuh bener nyana sok maca nyana mah bener. Jata tukang maca mengarti bae. Ngan asal teu dibere berkat be marah. Ai nu dibacana anti berkat, ai nu macana teu menang teu beri berkatan, teu nyambung. Emang jasar belon benernya namanya. Sunan Bonang. Istimewana Sunan Bonang kumaha? Zaman wali sanga bedug aya 9, dijuluki satu-satuna. Ieu naon gara-garana Sunan Rohmat, nu ieu kitu Malik, nu ieu kitu dan lain-lain sebagainya. Wali sanga aya kabeh. Iyalah Sunan Bonang kaistimewaanana, nu mandak ka urang ge turun baheula. Di urang di mushola baheula di masjid bedug teh datang ke 9, turun 7, turun 5. 5 kan bener? Terus datang ke 3 kan? Datang ke eueuh ku ari bedug bogan teh dia. Tuh, bener bae. Ya Allah, ya Rabbi. Maheula mah urang inget bae keur leutik. Ting dung dang dung ding dung ding dang dung ding dung dung ding dang. Bae urang mah bisa kula mah. Kula lamun ku ari aya bedug atuh bisa, boro-boro bedug anu dikitu-kitu ge bisa kula mah. Naon ngaranna? Tuh, siapa nyaho bae kendang. Bedug. Sunan Bonang nyana zohorna beuh, asarna beuh, kadang nyana ngawakilkeun ka santrina. Tetapi ketika dek ngundang para aulia Allah sadunya make bedug. Bedug lain lalagaan fungsina. Di zaman Sunan Bonang tingali geura tareh Sunan Bonang, manakib Sunan Bonang ketika dek kumpulan para aulia Allah tahap dunia. Nu dek di Mesir dek didatangkeun, Irak, Iran, Saudi Arabia, Turki. Pokoknya 5 benua seluruh aulia Allah dek dikumpulkeun di Jawa. Sunan Bonang nu nabeuh bedugna. Sakumaha hasih kerasna bedug, dug. Mal dibejakeun. Kukula cara nabeuhna. Cara nabeuhna ge dibejakeun. Pan santri mah nyaho, urang lamun tongtrong hiji pre ngaji bener teh.
Lamun 3 berarti ngaji kan? Oh, lamun 5 berarti nyalaten kan? Nah, lamun 7 berarti kan ngariung teu menang berkat kan? Oh, nya. Aya santri geus apal kabeh ge. Ti eta teh lainna ti wali baheula. Nah, Sunan Bonang nabeeh bedug. Ngan bedugna moal dibejakeun carana beeh jeung sabarahana. Asal eta dikumandangkeun ditabeh ku Sunan Bonang. Wali nu di Irak, nu di Iran, nu di Turki, nu di Syria, nu di Palestina, di Yaman dan lain sebagainya daratang kabeh. Sakumaha kerasna suara bedug sih, tapi kok daratang? Masya Allah. Urang mah sakitu talagudag di dia, oh dug 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 dug, geus maka suara speaker, tolol tatangga nu datang. Nu datang. Tuh ai Sunan Bonang mah make wirid. Bismillah macana ye, macana bebedug. Bismillahilladzi. Malah dari suku saya direkampan. La ilaha illallahul jalilul akbar. Bismillahilladzi la yanamu wa la yamut. Mas mali terus kan baik. Engke ku sia diapalkeun ke pake ngemat awewe deui. Atuh aing we nu rugi pan. Sia mere kukudang henteu ka aing. Ditabeuh make bahasana eta tadi. Paranti leumpang ge urang lamun leumpang capek. Hayang rada dideketkeun bumi atawa urangna dibere tanaga atawa dibere cepet eta babacaanana la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahilladzi la yanamu wa la kadituna aya deui moal dibere atuh sia mangke dicoba-coba deui coba Gusti bismillahil jalilul akbar deuk ka mana cak Gusti Bali deuk ka Bali make babacaan eta ragag sia. Iya bedug pohara ayana di mana di masjid tilok aya jelema nyimpen bedug lain di masjid bedug mah nu mantak dipermasalahkeun di zaman waliullah Madura saha nu di Madura sa Syekh Khalil maka Syekh beusi Khalil doang di dieu aya ngaran Khalil tah mah pan tukang kieu bae nyampe tah mah Khalil lain deui. Ima Syekh Khalil Bangkalan ulama kabeh mempermasalahkan soal bedug cek sawareh bidah cek sawareh henteu cek sawareh bidah cek sawareh henteu eueuh deui nu mutuskeun iwal hiji Syekh Khalil Madura Bangkalan urang ka ditu berangkat seluruh ulama Jawa Tengah Jawa Timur lantaran isme Muhammadiyah geus aya ngajelaskeun tentang bedug bid'ah jeung teu bid'ahna berangkatlah ka Imam Syekh Khalil Bangkalan berikut ulama-ulama nu sejen kabeneran Syekh Khalilna eueuh Syekh Khalilna keur eueuh begitu datang ka Imam Syekh Khalil teu aya assalamualaikum teu aya assalamualaikum 3 kali teh ayalah santrina mama nuju teu aya kabeh kaget ieu urang ti Jawa Tengah Jawa Timur jeung ti berbagai daerah dek nanyakeun soal hukum bedug bid'ah apa teu bid'ah kabeneran Syekh Khalilna teu aya yuk urang ka masjid bae yuk ka masjid Syekh Khalil kunaon eta bedug eueuh anu nabeuh tapi sasada sorangan duduk biasa beres kabeh kiai kaget oh ieu jawaban berarti meunang meureun teu bid'ah nabeuh sorangan mantak di dia bisa bedug nabeuh sorangan sing hade kajen kukumah ge kuntil anak tuh mah. Nah geus beres baralik bae begitu baralik menang sababaraha poe daratang deui kan ka Syekh Khalil aya Syekh Khalilna mama saminggu nu ka tukang kami daratang ka di maksud teh endek nanyakeun hukum nabeuh bedug jeung hukum bedugna be eta teh sawareh ulama bidah sawareh ulama henteu abdi hayang keterangan ti mama ku bodoh cek mama Khalil nah jadi kiai ku bodoh-bodoh teuing cek mama Khalil ke kami asana teu ngeunaheun disebut bodoh aya eta waktu ka masjid bedug sasada tah henteu sasada eta jawaban
Coba eta sanu nakolna coba ayo. Sanu nakolna coba. Ieu bedug mantak di masjid mah tetep tendenan bedug bae. Di dieu lamun can aya bedug gegeraan meuli bedug. Besi eueuh bedug sementara besi aya di dieu anu boga tanji. Nah, nginjem heula sagedeung bedug tanji. Nah, ieu bedug lain lalawara. Ingat keur jelema zaman hese baheula ka Mekah. Suami istri urang Surabaya ka Mekah naik kapal laut. Begitu geus asup ka kapal cak pamajikanana ka asana urang geunah amat mun ngadahar anggurnya. Oh, coba neangan Kak meuli heula. Salakina lantaran dititah ku pamajikanna kan turun ka handap. Turun di handap kebenaran eueuh tangkal anggur. Nu jualan anggur. Terus neangan rada kabelah ditu rada kabelah itu aya manggih di pasar bungaheun jasa salakina lantaran pamajikanna hayang anggur. Ngan begitu dibeli kapal berangkat. Anggur dibawa datang kadinya buntut kapal kadeuleu. Waduh, aing ka Mekah tinggalan. Ieu anggur naon hartina cekna ieu. Pamajikan aing hayang anggur, aing balanja demi pamajikan. Aduh, ieu pamajikan kumaha engke di Mekah. Kapal eueuh bebeja nya ka pengurus. Pengurus kayak gede teu bisa tuh ai kapal geus waktu berangkat mah berangkat bae. Cerik nya dirinya ngedengu-dengu. Begitu jari ngedengu langsung aya nu ngabejaan pegawena. Pak, kenapa nangis? Saya kan salah satu peserta haji. Terus saya disuruh oleh istri saya beli anggur, cari anggur nggak ada di bawah sampai pasar. Terus begitu saya dapat anggur sampai sini kapal udah berangkat. Ya, cuk pegawainya tuh bapak ini lagi. Kenapa? Artinya udah begini bagaimana? Udah sono aja ke rumah Ki Holil Bangkalan sono minta doanya. Emang dia pengurus haji? Bukan, dia mah kiai. Cuma minta doanya aja ke sono. Nyana baripu yang bisa naon atuh Ki Holil sih. Ceknya na urang ka ditu ge paling ge cenah dijampean dibere cai abeh tarariis doang. Ieu mah pan maksudna lain supaya tis. Iya. Ka ditu ka Mekah. Aduh. Sakali deui nyana dinasihat. Ka ditu ka Ki Holil. 3 kali kakak arek berangkat. Waalaikumsalam. Cek Holil di Madura. Dari mana? Saya dari Surabaya ini. Terus ada apa? Saya kan peserta haji. Ini pakaiannya juga pakaian setelan haji. Terus? Ya saya udah masuk kapal. Terus isi saya pengen anggur. Saya cari di bawah nggak ada sampai pasar baru ketemu. Begitu saya udah nemuin, saya ke Cirutaki kapal udah berangkat. Jadi saya ketinggalan kapal. Itu tuh mah harus pengurusnya. Pengurus di sono. Urusan perkapalan. Coba sono. Saya oleh seluruh pengurus suruh ke mama ke sini. Atau mama mah nggak bisa, bukan pengurus kapal, mama mah di sini ngajar amil, jurumiyah. Ya kalau mau mondok udah di sini. Saya bukan mondok, Pak. Saya mah pengen ketemu sama istri. Kalau berangkat, kalau enggak berdua. Ntar saya di rumah sendiri kan, tahu sendiri mah. Ki Holil siapa kadinya bae pikiran anak. Pelantaran ceri Ki Holil, bebeneran berarti. Ya. Begini aja ya Ki Holil. Yuk kita ke masjid yuk. Mas, jadi ajaknya ke masjid. Tuh, lamun ku Haji Pendi bakal diajak ngagibrig karung. Punyana, tanaga beak duit dibere, penblon eta. Tapi ku Ki Holil makan diajak ke masjid, kita ke masjid, salat, beres salat sini. Cek Ki Holil teh, nanti jangan kasih tahu siapa-siapa sebelum mama ini meninggal. Kalau mama sudah meninggal, boleh kasih tahu siapa saja. Tapi sebelum mama meninggal, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ya, sumpah saya mau. Sumpah. Demi Allah, saya tidak akan beritahu siapa-siapa sebelum mama meninggal. Ya. Udah. Merem. Eremnya nak. Udah. Melek. Bentak, barang bentak di jero kapal.
nyana kikiran we kakiran ieu aing di kapal tadi masjid sih kieu deui nyana aing di masjid apa di kapal sih kikiran we nyana kieu we ja ieu mah di kapal gegeraan bae nyana neangan pamajikan wow wih ieu tah anggur tah kakak di mana bae oh dipeluk nyana kocek atuh bunga jasa caknya nate atuh kula neangan kakak ge ulah loba omong kakak ge puyeng ya sebenarnya teu ngarti kakak ge cek nate ieu ke bae lah ngomong nang ke bae ngobrol nang ke bae ngobrolna iraha engke lamun mamang geus maot ye lamun mama holel geus maot kalau dia obrolkeun atunya heulaan kakaknya heulaan itu cek nya henteu moal geus bokona mah hayu urang ka Mekah coba eta Masya Allah tah mantak lamun boga kasulitan tanya ke Haji Pendi Haji kula boga hutang ieu kumaha carana ayo ka masjid diajak ke masjid nya boga masjid hasbunallah pan di ditu tinggal wani mal wakilan rencana ya datang enon mangja ke masjid sia boga hutang bongan sia situ di ka masjid keun pentolol sia mah lain dibere wiridan dicarekan asana nyana balik ngeluh ye Pendi ku aing diteluh sia teu bisa tapi Mama Khalil masuk ke masjid salat dibere ilham ku Gusti Allah eta jelema pohara jasa sanggeusna wafat ke Khalil kakarak bebeja tuh ya Allah ieu masjid mantak urang boga kasulitan dunia kasulitan akhirat salat tempatna di masjid urang boga permasalahan politik asup ka masjid tadarruk ka Gusti Allah urang boga permasalahan perekonomian sup ka masjid tadarruk ka Gusti Allah urang boga permasalahan berbagai permasalahan sup ka masjid tadarruk ka Gusti Allah jadi masjid mah yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal bersihkeun sucikeun tasbihkeun Gusti Allah asal geus mantap ka Gusti Allah menta geura ka Gusti Allah moal teku moal datang ka teu dibere urang dia misalnya umurna geus 29 tahun can laku lalaki ya nu mantak can laku berarti kan nyana loba kakurangan pasti mun ngaca beda jeung batur kulit aing hideung amat ieu nu mantak rada angel kan aku geus ulah kos gitu diciptaan Allah kabeh ge lah cek ki uci ge ke masjid langsung tas weh puterkeun siapkeun ila hadratin nabi Fatihah bismillahirrahmanirrahim cek nu di sisi gandeng amat sih ya mantap ka kanjeng nabi mah wow boga mukjizat emang sih hayang naon yang kawin ye hayu atuh ka imah tuh haju aya bae kan emang bapak boga anak aya di imah hayu ka imah bener ya hayu tuh encan ge diwirid geus aya datang ka imah anak abah mah nurut jasa jeung ka mamana kudu ditungtun belos jeung sia teh nurut los jangan dipendi teman nurut gitu mah los asup ka masjid baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim idz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidina lamun tadi gitu kan mal manjur sia kudu dikitukeun bacalah 75 kali puasa seminggu bukan nama cabai rawit 7 abe panas maksudnya atuh lamun teu kitu mal panas itu teu datang bibir-bibir atuh nu panas masjid ya Allah nek ngamimitian urang ibadah ka Gusti Allah jam hiji keletrek ka masjid kitu belajar ibadah komo nu deukeut maka di ieu masjid rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah masjid geus dijelaskeun ku Gusti Allah lain imah sasaha baitullah teu meunang digade teu meunang dibikeun teu meunang dijual milik Allah mulia jasa ketika orang ke masjid berarti orang dek ngazarahan Allah ketika orang ke masjid berarti orang dek nutup permaksiatan celi di imah mah pakai ngadeikeun musik mata pakai ngadeikeun TV dan lain sebagainya ketika ke masjid salamet mata jeung celi
Ketika orang ke masjid, di musola, di majlis, di imah bisa diuk, tapi teu bisa itikaf. Ketika asup ke masjid, orang bisa itikaf. Ketika orang di imah di mana baik, orang bisa ngalamun, tapi di masjid mah orang tilok ngalamun, zikir, maca sholawat dan lain sebagainya. Nilainya masjid luar biasa. Iyalah bait Allah. Maka dina malam ieu di jero maulidan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi sekaligus urang jawaringan kubungah boga bait Allah wakiroh walimah gunting pita malam ieu masjid diresmikeun selesai dibangun tinggal sababaraha persen deui urang terus musabaqah berpacu untuk meraih ridho Allah di akhirat. Saeutik deui ala kadar pulas poles saha anu siap kadeleuna ngaluarkeun duit tapi hakikatna meuli istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Urang ziarah ka masjid berarti ngazarahan imah Allah, indah jasa. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.